pagawean mah jadi pengangguran melir tegap duit hayang dong buat rugi harese hayang barang beli ya itu harese dah sakudung di naik lebaran ya nya tegap duit lir kan otak deh. Iya nya, hirup loba lamunan mah. Ieur. Mana kedeng di rek lebaran. Duit gitu boga seperak-perak acan. Duangna amun siga batur loba duit. Sedap. Tapi uing mah unggal poe nyekalan gado bek kieu. Lieur lah. Lah daripada lamunan mending nangan kayu loba tuh kayu deh tuh ngambak gitu. Hirup jadi pengangguran. Lieur kena hulu. Pikiran ieu, pikiran itu. Nyarek lebaran. Hirup pengangguran mah selalu dicurigaan batur. Kok mah dituduh mah nomor hiji doang nak. Bener-bener lieur. Hah. Percuma di lamunan ge ngalir otak doang. Hirup lamun dong bat rungunaheun ya mau motor ka ditu ari aing unggal poe una dileuweung banangan kayu henteu pira nangan kayu doang jeung dibeuleum. Masya Allah bae. Gusti nu agung.